Kocap kacarita salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magada Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar denta pinalipit ing sesesani nenggana warat naremek babut prangwedan ningginana widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dadapi wasi merustaya papadana pasemon lirbang barongan upamangati kasentak sengor Sang Nalendra watek wantos Sang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan temagan kian patih Jarasabda lan senopati ngalagapak lawan Jaradenta ingkang sampun tungkul kamari kelut cimah narimang sabda hajrih ningali pamor Sang Nalendra unira kangandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Sang Nalendra Prabu Jarasana kadang ingsun rayi patih lan senopati adi akang anu payusti piagul kalayan dipilih rayi coba kadika hareup piukna kang sangat sono nu taya papadana yap kadika hareup piukna supaya ulah pahaok-haok nyaritana adi kakareup rai Baula Sri Paduka Gusti pupu dening ati sembaheun abdi-abdi salsinagri ya Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan nyuk semangga ngahaturakeun semua bukti ku nyuk panjenengan Sri Paduka. Ya, pujastuti rayi tak terima tening tangan kiwating simpen puluh hate pundehing mastaka. Kalih perkawis. Tinanor pihak kalpatan muga agung isu cukup lumur jemar hapunten anu kateda. Saling maklum Kaping 3. Purwanipun panjenengan kersahani malih dateng rai patih wonten kersa kang punawa. Jelaranipun butuh enten malikang ti ajing-ajing siang pun dalu kejabit timalan Sri Paduka. Ya, syukuri. Tunggu. Dau. Rai senapati rai. Kapayun yi. Gusti atuh teu pino damel abdi Gusti nampi kana pembagi silira panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan nya kalayan ngahaturkeun semua baktus ku nyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Akang Rai kalayan kalihna tieta tina naon nupi ka kalepatan muga agung isu cukup lumur jumarah punten anu kateda saling malum Kaping 3 na ya pikir syain yang natu purwanya yurji simabdi dina waktu sayun akulan Gusti lagam mana maneh nyarita di kitu-kitu lagam batu nunggal Gusti aya pikir syain natu purwanya yurji simabdi dina waktu spaghetti wae ayeuna saya pikir saeunaun Paduka. Buru adi haturanan linggih ku akang saperkara akang dek negerakeun rasa kasono he. Di mana? Kaduana ti eta akang negerakeun rasa syukur ka mararaneh sararea. Oge ka sajumlah aparatur nagara sipil militer menteri bupati. Oge ka para jawatan anu liana oge ka tokoh masyarakat anu geus bikeun bala bantuan kana pahaka priyogaan negara. Sabab akang rumah saya jadina negara merdeka tulal wasaya telai menang akang pribadi tapi menang sarerea menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nurancage rai itu sebenarnya hasil jerih payah hasil gawe nurancage
Asih gotong royong ieu dugi kaki teh Gusti. Bener. Takwa ieu dina waktu ayeuna kumaha akang minta laporan ngeunaan kaayaan negara mundur jeung majuna di negara Dina lesan dieu. Katinggalna kaayaan negara. Sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang para tani sugih mukti. Anu dagang sami sugih mah teu aya bancang pake teu aya hal-hal anu teu pikarep ku urang sadayana. Syukur timala. Atuh dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja. Nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masingna tempat pada ngabogaan hidangan masing-masing. Dina pertanian, dina pangwangunan utamina, dina kabersihan, sareng sajabina. Ya, syukur. Gusti, kumaha rai? Atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti di luar negara, di raja-raja patalukan urang parantos yumping. Bener, dawuh kaula nung Gusti. Syukur ieu. Atuh upami ditinggal kana kaayaan dina waktu ayeuna upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkatna pangwangunan utamina dina waktu ieu. Ya, syukur. Sakola-sakola, jalan-jalan, listrik, rupi-rupi, katampi pisan, kalayan dina waktu ayeuna timpa balikna masyarakat. Dititah gotong royong teu popolotot, dititah kerja bakti teu nyalalengir, dititah di pentas sumangan pon kitu deui teu kukulutus. Ih, salaladarna katinggalna dina waktu ayeuna. Yah, nuhunyi. Naon atuh kakirang Sri Paduka? Lain dume hareupeun akang maneh nyarita kitu. Sanes. Sareng kanyataan Paduka. Ya, syukur. Nganung harti akang raja gagah. Dawuh. Nganung harti akang raja sakti. Kantenan. Nganung harti akang raja berat beunghar. Dawuh. Bro, Di juru. Bro, Di panto. ngalayah. Di tengah imah. Bunsir. Leuit. Loba. Duit. Ngeunah nyanang. Ngeunah nyaning nyanung oge. Pagawe negeri mah teu meunang nya. Perboden pagawe negeri mah teu meunang. Hareupeun teu meunang soce. Biasa we tukangeun mangeceng terus. Timalan Paduka. Ya, akang dina waktu ayeuna ieu di Brasare. Dahar kariam nginum karirot sare karidug pake karirap. Naon ceuk saliwat maka kurang akang? Timalan. Jauh pangarsa teu aya. Ya, teu bisa kitu rai. Dina waktu ayeuna asalas akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akang teh mangih kanjerian anu luar biasa. Rai. Uluh, kanjerian naon Paduka? Kanyerian naon Paduka ditampi ku istri. Pilih ditampi ku istri masyawios abdi gaduh pelet 7 telebung. Lain soal ku awewe. Perkawis naon? Memang akang hirup teraja bulat beunghar, para ratu mika yungyun, para menak mika serap kolotnya sabudak era dengan mika deudeg rai. Tapi ana mikiran kanyerian, sumuhun kanyerian naon. Sategasna akang teh menang beja cenah di negara Amarta, Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya. Hari maksud yang tujuan eta pesta hajat surya. Pikeun ngahijikeun raja-raja di satatar madia desa di sabelah dunya. Sabenerna maksud jeung tujuanna nama Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku.
Ratu anu ngaratuan ratu, raja anu ngarajaan raja, narpati nu ngarpatian narpati di sabelah dunya, di satatar madya desa satanah pratipi. Sakedeung di waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku Pandawa. Tapi nah atuh ka kaula bujeng hingga aya basa surat onangan ge eueuh. Ampun. Nyeri hati akang nyeri. Asa teh di aku, asa dianggap remeh, asa dianggap sepele ku Pandawa. Wah, ieu akang ngabogaan tekad. Nyatana hayang ngancurkeun jeung hayang ngabatakeun maksud jeung tujuanana Pandawa nyatana pesta hajat surya. Atuh ku kituna dina waktu ayeuna akang minta supaya persetujuan ti Mararane urang hancurkeun wae eta nagara Amarta. Gitu sabenerna. Satuju lamun nagara Amarta urang hancurkeun bae. Urang batalkeun pestana Pandawa tos si kurang ajar. Satuju mana ta mandai? Wejar meneng-meneng Gusti petengatin nira. Petengatin nira. Solendra salin pawarsa. Salin pawarsa. Ya engwang laura. Sakedapan betena wangsul marganipun peteng penggalih ieu patih lan senopati. Punira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Waduh. Leres pisan upami ditinggal kana kaayaan mah. Asa nyeri upami teu diaku teh mah ku Pandawa. Bujing hingga aya basa surat oge henteu. Atuh bade kumaha dina waktu saena? Ya satuju lamun maneh lamun ieu nagara Amarta urang hancurkeun ae. Nagara Amarta dihancurkeun. Ya. Satuju bande. Dina sandi upami bade dihancurkeun nagara Amarta ieu teh abot pisan. Hah? Abot pisan. Abotna naon? Naon beratna minta supaya caritaan ae. Kasieun maneh naon? Margi kapan ayeuna teh Pandawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal hancur ieu nagara diserang ku raja-raja. Leuwih hade urang nyerang ka Amarta mumpung pesta can jadi. Oh Gusti, tapi paralun malu manu kasuhun hapuntenna anu diteda. Ya. Uninggalih nu dipamrih ima punten pisan teh ku ayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam ditanggo jae kameri. Nanging ieu mah panangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng aya di salera panjenengan kaula nun. Manawi bahan katampi naon? Naon? Sumuhun upami teh mah ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu. Pangemut abdi Gusti sumuhun ai nafsu mandanya kitu gunung ge pan palai ngalegleg. Cek si eta cek nafsu. Nya. Da pami urang der teh ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngabiaya. Pan loba. Sumuhun. Alat-alat perang bili kirang lengkap. Nah teh langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti cukup. Harta kakayaan jeung heuya alat-alat perang geus loba. Naon kakurang? Akang raja berat beunghar. Akang raja sakti. Dau. Dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti du. Awatos upami ninggalkeun akibatna mah. Anu perang teh anu meunang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu.
daya untungna ayeuna pan akibatna abdi we ari nguping berita sareng ningal berita rajeuna abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ningal berita tina DPRI ya sumuhun eta we Gusti ningal anu alut-alutan jelema masyarakat anu katalangsara neangan tempat anu aman rek ngungsi nu ngagotong akina nu ngagotong ninina nu ngais orok bari jeung kalaparan hawatos teh yeuna sandieu kumaha teh langkung sae upami urang diayakeun utusan ti dieu ka amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu hop sigap purna dewa hop sigap purna dewa dan ingkang nafsu kagila-gila ingkang samyang ngalaga lawan bangsat Gusti punten cek abdi geus tadi ya kumeok peme dipacok miyuni kayam kabiri bodas ceuli jurig munila mokot di ciduhan paingan sekolot ulah ini tinitan larangan bulannya cewek ieu bakal mangikan nyerian teuing ngalengkahan Bang Barung meureun kurang ajar bangsa tesudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan aing di papatahan kuno kitu aing raja sakti aing raja gagah bangsat uluh aing kudu datang ka Panawa minta surat onangan ka mana harga diri aing aing raja aing sakti ya tuh itu kuping gajah di talapung bangsa asbak dibaledogeun kana kacana kok aduh tesudi aing kudu kitu hirup bangsat sakira-kira teu sanggup jadi senopati eureun dipecat paling dina gawe jahat uluh ditonyok bocung untung sok minang push up nya push up udang Jawa jadi rada tuas bocung naon push naon teh push up paling udang Jawa tuh naon jungklit jung kedang nu kitu mah atuh euneuh-euneuh kancang kuang bale Bandung Paseban parakan munjang bojong soang bangsat ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun Panawanya ari maksad kitu mamangga teh teuing nanging imah tadi ge panangan ditampi nuhun teu sawios kitu bawiraos abdi Gusti mana sanggup pikir ngancurkeun Panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu nya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atanapi ngayakeun serangan ka nagara Marta abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun Panawa bener timbalan syukur lamun kitu mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh timbalan nanging ieu teh kumaha carana kumaha sun perang teh urang serang wae langsung kampung-kampungna urang durukan masyarakatna podaran kitu kayanana rai hancurkeun urang-urang Amarna nyatana kampung-kampung urang durukan padesaan urang ruksak
dina leuwah dia rai jatana urang nyieun gara-gara heula supaya Panawa kabeh gempeur di mana geus gempeur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan itu sabenerna rai nah sanggup papawan teu coba jawab rai jawab opi gustinya yogikeun tanaga sareng emutan bener di mana nya yogikeun tanaga sareng emutan jeung deui sabenerna akang teh dina waktu ayeuna ngutus anu jadi adi saha teh ya si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka amarta naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes Panawa ta ayeuna teh nitah nu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu barang nuju aya dina satengah obrolan di salwating pagelaran jawi sapraptane pun ieu rayina raja rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati anu tina waktos eta parantos sumping nyatana parantos naliti kaayaan di negara Amarta sorak kenal dia sorak kenal Gusti Jarawati sumping si Adi datang timulan Raka Prabu pangapunten tandai rata ngademan datang ngade emane panglinganana Denera ingkang sampun prata datanira tangan demane panglinganana Denera patake ingkang prata ya ingkang Hadi akang Jarawati aturan rawuh pangarsa aturan kaulah nunda ka Prabu tapi nunda baraji Jarawati jeung sumaga ngaturakeun semua bakti ku kunjung panjenengan kaulah nun ditampi nuhun ku akang Nyai ini ngadulung si guru lunge kicu-kicu ceuing mah kalaya kalina teh eta nguningakeun kaulah nu hasil rayi dina waktos ieu naliti kaayaan Amarta rayi parantos setengah sasih kukulibekan di negara Amarta nyakeng wartos tinu menang dipercaya yen netelakeun bisana apes Panawa teh yakin kenah di canakeula mustikana nyata layang jamus kali musada ya nguningakeun layang jamus kali musada lambang kagungan negara Amarta layang jamus kali musada dipaling ku Nyai dipaling maksudna ari maksudna teh cenah yakin piapeuseunna Panawa teh upami layang jamus kali musada tiasa kapibana ku urang saraya pinggah kamar watasu uta pinggah kamar watasu uta pinggah raka kiri-kiri laki tendera kingkang samia pada ngalaga ya ngalaga ingkang samia ngalaga dasar adi akang otakna pinter pisan
Jarawati nuhun akang kabina-bina kana gawe nyai nomor sabaraha selop nyai teu kedah ngarepotkeun ya Ka Prabu. Iya dina waktu ayeuna kadiekeun mustikana mangga jangakeun. Aduh geuningan nya ieu lamak bodas ieu mustikana layang jamus kali musaka jangakeun kalanuna Ka Prabu. Waduh atulang kungreg paduka atuh geuningan eta gampang pisan apesna panawate nganukur dinu kitu nyaeta layang emus Layang jamus ta eta lawang naon layang jamus. Oh layang jamus kali musyahda bener layang jamus kali musyahda. Ieu pi apesna Pandawa Jai tapi rada marah Ka Prabu. Tuh namanya ngakeun kumaha nah bade cios nyerang ka Amarta rencana urang teh ya bener ai komo geus aya kieu kajadian akang beuki semangat nanging aya usul sakedik naon Nyai palain naon Mas sanes kaula nun nguningakeun kaula kukuringan di Amarta teh pernah sareng hiji pabegat anu kasep pereng-pereng koneng jiga Dewa Kamajaya ari ngaranna teh Arjuna saha Nyai Arjuna panuhun wae upami bade nyerang ka Amarta eta mah pisahkeun hiji tong dipaehan iwakeun eta mah hiji geus salaki Nyai Arjuna kange bibit unggul. Aduh. Udah ada wingge duda. Ya, mudah-mudahan sugan daekeun. Entah sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu. Tatu ku kitu narai. Nyai Jarawati akang dek mihape kursi kerajaan, dek mihape kalunguhan, dek mihape kewajiban urus masyarakat di dia ku Nyai. Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta pikeun ngancurkeun negara Amarta. Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh ku urang-urang Amarta. Ari batur-batur diondang aya akang teu ngeunah akang. Tauh ti mal pangsa. Iraha atuh bade ngawitanana. Jika nama ayeuna pisan akang dek kamimitian pati jeung senapati hayoga siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna dawuh pangsa ya harta kakayaan alat-alat perang jeung sajabana siapkeun penyuk sumangat Nyai ku akang dek ditinggalkeun geulih dupi anu bade diange batu loncatan ti palih mana batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Amarta mulah kidul balik kidul ulah kidul cenah siapkeun pasukan tepino da merampung daud tutas penganika tepino abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan ya pada doakeun patihnya senopati jeung hasil kalayan cing ka bawa eta anu ngaran Arjuna kot buta wala dia bala tam-tama silumaning kang sikap pedang tamsir gada birican rasa peralimbung. Denirah ingkang samia pun pada jajar pina. Ulah kaget maneh dicalukan di waktu ieu. Baguk manirikeun maneh asa kapuji. Ih, meni izin aing. Terus kan main dong geureuhan dina waktu ayeuna mah keur manusia mana eta teh geureuhan teh dilarang ku agama. Gareng. Gobok wae. Aing darah tinggi. Si eta montong di bawah ngomong sama si eta mah darah tinggi na geus sabina-bina teuing geus mencapai kana 1000.
nya 1000 cc gadeng belagu nama belegug biasa nama Ajig di bejaan aing aya naon tapi udah mulai naon aya naon nya Cik Gusti ada apa saya belak-belakan saja iya sebenarnya dina waktu ayeuna nyatana akang nampi pancen tisang nalendra pikeun ngumpulkeun ulah di bala tamtama lian lintang ti urang sadayana pikeun lumampah keluar negara-negara amarta anu maksud jeung tujuanana urang ngayakeun serangan sabab urang negara teu dianggap remeh urang negara teu dianggap sepele ku urang-urang Pandawa nepi ka rek ngayakeun pesta Aja Surya raja-raja nu loba diundang ari urang henteu wah ieu urang hancurkeun ku urang sadaya tapi udah menina waktu sajeuna nya yogikeun tanaga sareng emu taan si Mabi pujeng hingga ka pulut marganing tanah gaal rapati kasangakeun dina waktu sajeuna si Mabi sapara kancal jeung simanga-manga teh teuing dina waktu ieu isim abdi bade ngiang dina waktu ayeuna gareng anjing jeung silung jeung daun belagu mun urang mah kira-kira teu bisa nyanyi mah jempewe cara batur belagu ka bina-bina lamun gering emplu demam sakit kepala minum prokol diminum akan tekdung kembali belilah prokol di warung-warung yang lain terdekat atuh terdekat itu belagu nyanyi nya atuh dari mana kunaon ngomong muni kitu deui model lieur lieur ya lanang iya kupun dulur geus di bejaan cenah anu emplu demam sakit kepala mah prokol ta eta prokol mun urang mah nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaeuangan da ngerakeun teh nya lamun di jelema mah asep turun we teh nya sayogi Gusti waga Gusti waga nyanyi tambah ieu ayo pikeun patulun satan nyatana ditungtung belah kidul negara siapkeun boha nu di darat boha nu di cai boha di luhur dina waktu enak siapkeun harta kekayaan bawa nu gotong nu nanggung nu nyeret jeung sajabana nyanyi bangga Bangros lampahipun aletan-aletan ti negara Magadha anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana Patilan Senopati oge kairing ulah jabal tamtamah hingkang sikeprang tamsir gadabri sarasa panalimbu lir sireum ngalet dina luhur batu halumaku uyah-uyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyeret sareng sajabina tuna lampah eta urang tenendihan leumsieun gesan sampureun sagurang tuna dihanjuang siang gesan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampur deui kacarios di nagara Marta para satria nonoman di antawisna antarjajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada lengitan pelbi hilang tanpa kerana nyatana ieu pusaka lambang kagungan negara Amarta itu kayana kalau saat dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas pringgan dengan dalas nyata milarian mustika anu kasebat layang jamus kalimusada lambang kagungan negara Amarta sedangkan waktu parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyatana hajat surya disarengan ku Semar Sapala Putra lumampah di satengah marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dengan dalas wa Semar Badranaya wa ieu nun urang ieuhan heula ngareureuhkeun cape wa
mangga nun ya kadia kicu kakang sileng urang yuhan heula kicu jang mangkaning tereh ngarepan pesta ieu teh ujang kari-kari layang jamu sekali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana amin ya kurupa-rupa ari gogoda teh cek bahasa barudak lora teh mah 1000 macem 1001 macem gogoda teh anu matak cing kararuat we boh dewek boh ari lain misalnya isamet ayeuna kahareup teh cing aya deuleun balarea sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya dek kumaha deui ulah capek tamu urang teh nyajak sok gara sang-keun kanya rezeki teh di mana geus gering mana eueuh nu nulungan lintang ti hasil kesang urang jeung tenaga urang syukur ya cara lagur ira lain saleh aja aya pangesto aya pangesto syukur cu sabarna wa kumaha dama wah mejeh jang ih cu ai dipake di lempangan mah hitung-hitung olahraga we urang teh nya cu naon sababna abeh sehat setiap awak sehat negara oge kuat tuh nya kitu teh uat teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang jamu sekali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana teuing kusaha teuing kurang mana sumuhun ucu daya kitu teh para satria nonoman teh nu ngulon ngetan ngidung ngaler eta teh ucu milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar mangkani ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur jeung si gareng bener di ditu cu ujang ai ku kitu teh mah uwa teh ayeuna teh bakal ngarepan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta bade ngahonta gelar mulku ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarapatian narpati di satatar madya desa di sabelah dunya dek ngakrabkeun raja-raja di sabelah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea ya cu mun ceuk bahasa ayeuna mah perdamaian dunia gitu danya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu mais teu meulem nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan boh ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian boh ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor cek barudak ayeuna teh mah sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu bade dilantik jadi kasatriaan nyata mimpin kasatriaan di Pelengkawati atuh ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamu sekali musada dibarengan ku ayeuna omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku Arajeng Subaka genteng-genteng ulah potong nya cu ujang nanging nya kitu teh uat dina waktu ieu teh cu sok sanaos bari jeung geus kolot kaayaanana wa hayang hiburan heula ujang geuning uat tersebut pernah hiburan kayu yun teuing wa tersepai ka hiburan nya kitu teh atuh cu ngawetkeun ngora cenah ceuk burudak teh mah ujang nya ai loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka
loba tinggal lamun komo akang siling meus-meus ngode nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang siling teh bugat ari baheula mah nya kitu nginjem duit ka tatangga teh heueuh jang meuli beas jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjem duit ka tatangga teh jang masang uluh bet karunya teuing ucuk kabobodo teh nyok kasamaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja nya ari hasil nama hasil lamun menang tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan menang teh ya cuy batak ulah kabawakeun teuing kitu kakang siling mending oge hiburan kitu cuy urang paraban ceuli bagja ujak oh bisa tepung we jeung ira laing sararea ayeuna peuting ieu ujak tuh wan nya kitu teh euy lah cereh dilantik dulungan dewek juragan Abimanyun dilantik jadi hansip anu penting mah urang hirup di alam dunya nya sapiing mamprih rame ing gawe rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngaheuyeuk dayeuh ngolah negara ngeusian kemerdekaan gitu lin benar Kang iya urang teh salaku warga negara yang baik jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik iya kamu ayeuna urang teh nyaeta sakedeung deui tere pesta di negara Amarta nyaeta ngayakeun perdamaian dunia heulaana neuleutikkan sabelah dunya hayang repeh rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati sebab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif, mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Nah, atuh dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya. Iya ulah nepikan nimulkeun urang teh hal-hal anu teu pikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Nya ubah sikap kumaha carana sangkan urang disiplin hirup di alam dunya heulaanan di negara heulaanan mah di kampung kitu nya oh di masyarakat komo panayeuna aya opsi 3 anu teh geus kana opsi 3 euy oh operasi bersih 3 nya 3 ai 3 teh hiji 2 3 nya bersih pamimpinna bersih nagarana bersih masyarakatna sabab lamun pabersih-bersih ngan teh kaitun teh bersih luyu jeung kahayang urang sadaya jadi angkur lancar jadi positif kali positif sama dengan positif iya jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif iya jadi perlulah kita itu bantu iya sadarkanlah diri Anda masing-masing hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai menguciwakan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana 3 bersih eta teh nya eta tekadna, ucapna, lampahna. Ceuk dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Iya.
Alah, anu penting mah hiburan we. Hah? Hiburan rek ligar rek temang. Ai dewek mana? Nya. Segala rupa resep wae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtembangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Urang hirup di alam dunya teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena ku mati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga cenah mah paeh eta gajah ninggalkeun ading maung paeh ninggalkeun belang nya manusia paeh dek ninggalkeun naon lamun lain ninggalkeun jasa-jasa nu hade coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun cek batu teh alhamdulillah si anu geus kojor paling kitu pan goreng urang nya matak penting urang hirup di alam dunya nyaeta ningkatkeun keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh. Sok ah. Bulan zakam? Hah? Moal lain ngiga wae mah. Hah? Iya weh, tembang. Tembang, lagu naon dia. Hah? Lagu naon temangna? Laguna? Lagu oh. Laguna sing barang. Kata barang. Eke kepae dadina ari eta bangkena teh disimpen hanapeun kasur anu keur hees yang jai mun nyengir ngadenge eta ngamul hah alah pokona mah anu ngagayot dina calana mah we bau kitu nu mata nyeri beuceung mah deuleu cita tadi oge di bejaan ku dewek entros stop pel stop cret pel stop cret entros stop sudah tersedia di warung-warung yang terdekat. Aduh. Alah. Naon sih euy? Alah, di lubung kieu mah palang siang geus. Oh, Dicayuna jaya di darat jaya unanu celek di sirah cai sangra cemut putih bumi mengaba nyemingkem bet balalager jurik di dieu kawas di ditu we jurik teh balalager nomor duit oh ati putih cahya herang sabdaning Allah hurung mancul ingratullah nun Gusti kula nada papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 cang padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh muga-muga we ulah jaya we ganggu teu wana teu wani teu wawuh wana wani wawu Hei, ulah kaget kalau bakal semuanya deh. Penda. Nyatana ye senopati jara dentanu dina waktu eta pikeun naratas jalan. Ya. Aya naon astra singa agan aya buta
Aya naon jang? Aya buta, Pak. Bu. Ya lu. Naon? Aya buta sia. Di mana? Dieu. Ada yang buta, nakeh. Aya ka di mana? Di dieu di Teo. Lanu. Teo bahasa Kuningan begitu. Ka Teo. Kalebak teh. Heeh. Mene. Kilometer mene. Heeh. Aduh, ampun. Ya, naon? Di mana sih? Iya di lana. Keur naon sih? Ngahojeun. Ala eueuh cai sia keur halodo. Pan bae ku taneuh garing. Wah tuh kulit cak-cakan sia. Ulah kaget kula bakal tumanya. Anak cepot itu yang nyawe dengan ayah buta. Wah, ayahlah. Amuing nyawe Agak ayah buta. Gusti. Buta di mana sih teteh? Teuing euy. Nu jangkung gede gitu. ulah kaget satria. Terlawa Iya. wilujeng tepang. Nuhun. Haturan rawuh nun. Iya. Aralus di bentuk jelema. Saha ngaran anjeun satria? Kaula Iya. mangga antos terlawa. Iya. Raden Nabi Manyuk kali pawongan sadaya. Kagetan ningali denawa nyatana anu ngajungiring aya di payunana ieu Raden Nabi Manyuk. Gunirah kangandika. Denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna. Haturanun. Ah, sia. Ya abdi ge teu pinadama haturanun. Jo iya sia. Lain itu anu tukang alus pipahna. Aduh, irung silaing mah jaga teh pipa cenah. Aduh. Ah, dasarnya buta gelo eta mah. Waduh. Hebat eta nu hideung melaksereh dina sirah. Ah, sia. Ari batur digeunggeureukeun teh meuni jiga nu ato. Jiga nu puas teh kaing jadi. Aduh, ampun. Satria, Kaula bener ngaran anjeun Abi Maju? teu pino. Ari eta saha nu hideung? Ieu si nu hideung sieun. Saha? Bagio. Sia. Loh. Ini lah mokot euy. Untung kena beungeut. Lamun kana takakai geuleuh. Aduh. Ari maneh nu diiket saha? Abdi sih. Saha maneh? Pamili percanten mah abdi teh James Bond. Ramaskeun eureun. Nya. Heeh. Rano Karno cenah bi teh. Ari eta nu tukang. Abdi kulan Nya. pamili percanten mah abdi teh mari sahak. Juga ni mari regal. Heeh. Bener anu tukang mari sahak? Semuhun kulan Aralus ngaranna. sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Jadi babu ke kuaing. Kemana karep sia? Penghuni kebun binatang itu sadayana ge sih. Aduh, ampun. Ari anjeun sakap denawa Kaula saha ngaran kaula teh nyatana anu katelah mah kaula teh Jaradenta. Jaradenta. Aja we.
Wikanta cenah. Kemana we karep sia? Tukang gula Nya. Jaradenta. Di mana? Magada. Di mana cenah? Teuing. Dengan teu Cijagra. Mana Magada teh? Jauh Magada mah ti Ciamis teh ngidul. Jadinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya. Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepot we. Nya. Hidanganana teh ku gurame. Nya. Ngolo mulanya mare gurame da beh murah. Aduh ampun. Satria. Kaula. Iya. Urang mana aja? Kaula teh ya Marta. Amarta. Leres. Dah. Aya patula patali naon anjeun jeung Panawa. Kaula teh saleresna nya salah sawius putra Panawa. Ya. Benar anjeun anak Panawa. Tepino Ya, maju kaula tempo kaula ti nagara Magada geus pinuh di belah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktuna kaula sasatkeun naratas jalan. Aing teu ngeunah sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Haja Surya. tepino dama. Bener. Ya. Ya, denge. Bener raja-raja dionang di satatar madya desa di sabelah dunya. Tepino leres nun. Benar. Tepino Atuh naha sia kain teu ngonang. Hah? Geus kunaon nyewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Geus kunaon nyewa kunaon? Ila bah dieu geus kagok berontok kapelang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing gawe. Ayeuna aya maneh di dieu, ieu kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka raja kaula nu nuju masangrahan. kurang ajar. Si juri jedagor kenyagan. Cuman alah bade nyerang saudara teh. Wah Semar ayeuna Ganeng. Si juri siap. Kabina-bina ting saja nyuntrungkeun. Aya anak bari ngoceak. Mun sakalian Gusti. Coba hayanya urang pada kompigalan pasti Abimanyu. Jangan jak belut teh. Naon ieu teh kasalahanana? Wah. Ai batur-batur diolang ari aing henteu. Biasa jelema mah kitu. Ai teu dionang, kaos nu heueuh ku kulutus. Ai dionang pajarkeun teh boga duit. Heeh. Aduh, ampun pajarkeun teh poho, teu eling. Jelema teh atuh kitu salah kieu salah. Heeh, model panayagan dah kitu. Aduh, hapunten hari teh nuju nabuh tebih. Terus ai teh dionang namun di tengah kudulur. Kasih si juring. Aduh, ampun. Aduh. Mun aya asyik teruna gitu tah. Dionang duh. Nya. Dionang bade siaran. Hilap hari teh bade siaran. Duh. Ai teh dionang, kaos li kabaraya. Aduh. Kurang ajar manis coba. Coba kurang ajar. Antika bakal ngaganggu katentreman negara Amarta. Iya, ada apa? Dan saya setu bilih kirang tenaga mas sewes ku abdi. Ulah cepot. Bilih kirang tenaga mas sama teh abdi 3 kali kan. Tidak aku sing apa? Kewon. Hernia. Aling cepot. Saya ini. Atuh bilih kirang tenaga mas sawias ku abdi agan.
iraku kaula make jeung kudu kurang tenaga hayang nyaho we coba-coba tawala bila kirang tenaga sama teh abdi 3 kali lan nyamatna nya bapak dana setia gitu kurang ajar hebat silatna ieu Abimanyu cacak budak keneh moal teu murid jai ieu mah kurang ajar coba maju kurang ajar Gusti Prabu, oge walad jabalat tamtama. Hanya. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya mah. Minuna mulaya naon Gusti kula dina waktu sayeuna aya tewakeun jelema. Sabara urang jelemakeun ku abdi urang tewak jelemana urang tewak dina waktu ayeuna urang tewak ku Gusti abdi mangga ujuk si mangga kulan Gusti ujuk si mangga kulan Gusti ya muni joi ngomong kicu-kicu belagu ayo kepung waktu belot wayana itu tiluan tunggarana tuh bagio cenah bejana nu hideung tuh nu budayut juga jai nya tuluy nu diikat nu payang irung tewak kumaha Penasihat yang tumambara Raden Abimanyu nyatana dijamak ku Senopati Jaragenda ngalumuruk ciga kapukai punan kapas kahujanan. Aduh, wah Semar. Iya hiji deui modal sia. Silakan jangan tulungan ujang. Hasta jika nikah. Ya anu ngaran si Abimanyu jeung Semar Badran aya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan. Allah. Dulu itu duaan deui. Lalumpatan sia lumpat. Oh beuki jauh. Wah. Orang geus kieu ieu bapak beunang juragan Abimanyu lapur. Aduh, euy kumaha geus kieu euy? Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab. Ieu nya tah aya mah kieu euy. Bahaya deui ieu. Bahayana? Oh, juragan Abimanyu geus katewak, bapak geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab. Tapi kieu euy. Ieu negara amarta pasti moal kuat deui. Naon sabab? Ieu itunya. Kapan layang jamu sekali musyahadat teh eueuh. Oh nya. Ya layang jamu sekali musyahadat teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamu sekali musyahadat cenah euceuk caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha. Cara jeung katang tuan, dewek inget karena kecap bapak baheula. Kumaha kecapna? Yang ulah ara dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga siling teh boga warisan. Di mana? Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapak dewek, cenah ceuk bapak. Bisa aya pangabutuh naon-naon nu dewek gering itu ieu tek-tek beungit ku hanteu minta tulung we ka sawarga, teh urang ka sawarga. Oke.
Ari maksud jeung tujuan teh kumaha? Ieu heueuh. Sabab di sawarga teh ayeuna baheula ceuk Bapak eta sawarga teh nu Bapak. Riwayat singkat cenah. Sabab dewek mimilu ka Bapak geus mang tahun-tahun, geus mang puluh-puluh tahun. Ceuk Bapak jang ulah ara dibawa ku dewek keun da aya buruhna di sawarga. Ecek Bapak ecek. Kitu heueuh. Da ayeuna urang teh urang init ka sawarga. Ra. Sok sakalikeun batako. Tobat. Ra. Sok sakalikeun. Truk. Gelo. Jauh-jauh. Aduh. Batara sound system. Sarua keneh jurig sarua keneh. En waing we. Jadi maksudna urang ngagugat. Aduh, lalawora teuing. Henteu lalawora deuleu. Nu lalawora mah kalong hees ngagantung. Ngagugat maksud ngagugat teh kumaha? Lain ngagugat soal harta kekayaan, harta bana. Naon? Urang ngagugat janji dewa. Nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum. Sanggup adil dina ngajalankeun kapamimpinanana. Tayina deui sajabati eta urang sakaliannya minta kasaktian ka Mang, dak dek ka Batara Guru teh pan emang dek teh. Saha dewek ceuk Bapak? Nu bener, sungguh aku mati. Jadi penasaran. Ludeng gitu ka ituna? Alah ludeng. Wani ka dewa? Ora wani dening apa? Dewa lanang, dewek lanang. Dewa lenang, dewek oge dugul. Nah, so. Jadi lamun kitu mah carana ka sawarga euy. Sebab teu ngeunah ieu di dunya sajabana ti urang negara diserang teh loba hal-hal nu dipikarep. Naon? Heuh kumang kewe ditu deh ngomongna mah. Nyaeta rek nepungan hiang otipati jagatna teh berkata guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini. Yo ya. Doakeun dewek teh ka sawarga ieu. Dek pesen naon si lain? Batu Ali. Oh, dipangulikeun parudan ku dewek. Banglus lampahipun nyatana ieu hastra jinga sareng dawala anu maksud bade juk-juk sawarga maniloka keun urang teu dihaneuleum sin gesan sampeureun cag urang teu dihanjuang siang gesan alaeun paragi nyapat ninggalkeun mangsa datang sampeur deui kacarios nyatana di bale marcukona ieu nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma nampi panyaur tiruskeun rada alu mampah nyatana di bale mercukona Allah Indra Brahma wah coba kadieu Batara Indra sareng Batara Brahma tungkul hamari keludat nyembah limang sabda hajrih ningali pamorosin rada kunirahangan dida wah, banyak semua putra Batara Indra ngaturakan semua bukti kunyupan seningan Rama wah. Indra, kaulah. Hek nuhun su. Putra Batara Brahma wah, ngaturakan semua bukti kunyupan seningan wah. Nuhun Brahma nuhun. Aya naon je wah? Aya naon ieu teh wah? Kieu kasep. Ari sabenerna Purwa hidup di haturanan lingih nyata kabale mercukona ieu. Wa teh nampi pancen dituang ramanya teleti karaton himawat tihiang otipati jagatnata ari ieu pancen anu perlu dijalankeun ku hidup sararea oge bejaan para dewa sadaya
Dina waktu-waktu ieu nyaeta kasawarga Maniloka tadi benerkeun aya jelema anu abu saha bae urang mana bae ti mana bae jeung sanajan baraya teu meunang abus kasawarga Maniloka. Ku kituna eta lawang salah petangkap nyatana kudu ditutup ayeuna. Jadi wayahna geura jalankeun ieu pancen ti wa anu langsung nyatana kaluarna ti tuang ramah Hyang Otipati. Di kalaton himawat gitu sabenerna kasep kituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salah pertangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar kabus ka sawarga kudu dicarek ku kituna wayahna gerak miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa Malan putra Batra Indra bade nyaosan kana pancen salira pangarsa. Wah. Heuy, putra Batra Brahma bade nyaosan kana pancen salira pangarsa gua. Nuhun. Sakitu? Dawuh. Lir pendra. Barang nuju nyatana raos ieu aya dina Guneman Catur di bale mercukona. Sapratane pun ieu astra jingga sang dawala parantos lebet nyatana kasawarga. Bonjeng. Bonjeng. Punten kulan. Alah. Indra. Waduh, saha. Aduh, cilaka Indra. Nyinang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepah can beureum ciduh ge can nepina itu geus datang manten. Imalan saha eta teh? Geuningan itu teh astra jingga. Jeung kai dawala. Aduh, kumaha nya? Ai pancen teu kenging lebet mah teu kenging lebet we saha-saha oge. Kade heula mana cepot dawala. Bade nyangakeun semah Hong Arcana Maya semah abdi nya dina dampa sampean pangresa Mahadewa sieun. Ditarima cepot. Cager euy. Sae ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos ka heunyuk panjenengan. Ditarima dawala. Oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami leungah. Nuhun Kakang dawala. Nuhun. Aya naon ka dieu? Lumawi abdi mah kurjajab we kade teh kulan panuhune ulah disakompet daunkeun. Adi digugusuri ku jelema teh ai teu daek dek didagor careham. Aya naon maneh Sepot? Coba aja. Nyebutkeun aya naon. Aya naon. Lumawi atuh sin abdi teh dongkap ka dieu teh aya sanes. Bade nepangan pun emang. Saha? Nyata Mang Hyang Otipati Jagatna ta barakata guru. Tapi ka anger eta di bejaan nyebut Batara. Da aing bisa Batara tuh. Pan kulantaran aing mah gewe letahna dieu. Geus geugenaheun dina barakatakeun bae. Nya. Aya naon? Nya hoyong tepang we sin aya dugikeun. Atuh ka kaula we. Lumawi abdi mah embung aya nyarita jeung nu kieu mah. Har-har ai mane nganggap naon ka kaula? Sanes nganggapna naon. Jadi abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga Manirancan. Maniloka. Si gelo. Keukeuh. Nya cicing da moncong digeunggeureukkeun ai ka harti mah keun bae. Nya. Omeaneun terus ngomongna teh. Heuh aya naon? Nyata abdi mah hoyong langsung sareng pun Mang Hyang Otipati. Sareng bosna langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara teh. Sieun, kamu segera masuk jadi calo lin. His. Teu pupuguh mana teu tudinganan kitu. Ulah amak eta rumah sama. Ulah amak teu rumah sa. Im kana rumah sa. Heuh naon? Aya perlu we. Is. Ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga Maniloka teh. Margina? Nya teu dibenerkeun we dina waktu ieu teh. Oh jadi teu dibenerkeun. Nya. Sanajan saha bae urang mana bae. Nya. Panuhunna abdi mah idinane abdi mah sakali ieu we sakali ieu. Hanya tak ulah ieu teh aya pancen ti Hyang Otipati Jagatnata udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae. Ngarti?
Gartos maka hartos ngana dibari maksa ayeuna. Ayeuna mah diidinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu, kadang-kadang edannyaan. Nya. Da geus edan saya teh mah teh barat oge. Nya. Kitu sieun. Ulah wayana ulah. Hei. Tong si popolotot. Tong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring ge sarua. Nah kira-kira wani mane ngalawan ka dewa lamun ditindak? Teu wani kunaon? Nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente gitu. Dumeh ente ayeuna aparatur sawarga meniloka? Teu bisa adieu teh geus sararea. Waduh. Gelo. Gelo henteu kuring mah. Nya. Nya rek aya naon atuh? Dek aya naon atuh? Aya teh pikeun ne kulantaran di dunya keur loba riweuh henteu. Hariweuh naon? Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan dan suap menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian. Iya, menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan dan sebagainya. Di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Nya, panuhune dina waktu ieu teh arek didugikeun ka Pangrasa Sang Hyang Barakatak Guru. Aduh, ulah cepot. Atuh batak naon lamun kumaha ditindak? Nya ku kuring ditindak maena cedak kuring mah datang ti kuring teh moal pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna loba, pangkatna luhur, sanajan nek nipu ge digugu we. Ai datang ti kuring mah jelema kuleuh kieu, sanajan bener oge moal digugu. Da ayeuna mah zaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar. Ya, boleh deh, ya. Ulah sepot. Nah mun buru-buru sok buru-buru. Heuh naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba karicuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Nya banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Iya dina tangga kai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangga kai da cenah di dinya teh aya eyang. Di semah-semah eyang di penta nomor. Nya di penta angka anu jitu. Nya sedengkeun eta eyang di dinya teh leuheung lamun aya. Kumaha lamun eueuh? Tak sedangkan dina katerangan eueuh deui semaheun angin Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi ku ieu di eta pangeran swasta eta nu disemah di tangga kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimuliakeun ku pangeran bet nyemah kana tangga kai. Aduh, ieu mah sangakeun atuh Kakang jeung Rama bae. Supados sumping gade dae ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jalmi. Nya saya saure kuat. Mangga atuh lamun kitu carana. Cepot. Abdi sieun. Heuh, lamun kitu carana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkir linggih yang pati jaga tata. Lajeng ieu nyatana resi nerada mantra. Nyatana nyaur ku tanaga batin ka hyang pati jagat nataka Karaton Himawat. Rap sidakep sina kutunggal mateni babahanan satur dia. Satur opat dia angen-angen sir budi ciptrasa. Sinandrat kumamat madugi malarat. Sinandrat kumamat madugi malarat sing ngawatek aji. Kang Linewi.
Kang Lina watak wantos resin rada tenaga batina kontaknya tenaga karaton himawan. Duh, mundi urang malah mundi dunya mah ngarojer teh cuma nyonyong. Ngabrit teh. Oh. Sugane acuy keun bae cek ka karaton himawat ge dek ya. Pangi-pangi di dieu. Tugening. Waduh, tobat parantos sumping geuning ua. Ya. Datang ngademan datang ngademan ewu pagulingan rana denira Kang Samya Prapta semahong arsana maya semah akang aidi dampa sampean pangelsa adi nuhun Kakang Panji. Lain kitu ngomong teh nyanyong. Naon? Nuhun Kakang Panji. Musa kalian ke Kakang Baskom. Semahong arsana maya kaulon. Nuhun Indra jeung Brahma. Tekantun sun abdi ge ngahaturkeun semua pangabaskom. Pangabaketos. Ditarima cepot. Ti abdi ge tekantun dawala ditarima sumuh. Nuhun kulan. Nuhun. Tah ieu astra jingga sareng dawala palai tepang sareng salida pangresa maksa. Ai dihalangan ku kaula paur ngahina ka kaula adi guru. Nya ulah dihalangan. Da aya hakna astra jingga jeung dawala mah asup ka sawarga bercanden. Eraeun Resi Nurada eraeun. Ah Nurada we cek Nurada Usleum. Aya naon maneh cepot jeung kumaha bapa maneh cager. Nu mawi pun bapa teh nu ngaborogon. Nah aku naon mau khayam. Nu mawi pun bapa teh ana teh sin kaborogon ku pihak musuh. Oh nah aya naon mawi abdi teh saperkawis maka dieu nyangakeun sabda panglayad hoyong tepang nya kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu nya naon maksudna ari maksadna mah abdi teh kitu hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abdi bade tumaros dupi abdi leres putra pun bapak ngaranna Semar bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan nya sakuringe da indung akang mah doma tampiling sakuring atuh cecepe aya kene indungan doma kene meureun nya eueuh cepot nah abdi diciptakeun anak ku bapak teh tina naon sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung dewek teh saung ning euy. Heeh. Anu sugi pake nyebut jang ahim meureun. Heeh. Dipake bebenah. Tina saung maneh teh cepot. Saung rangon, saung awi. Lain saung rangon, lain saung awi. Tapi tina saungeuk. Saungeuk teh naon? Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk maneh oge milih uget. Uget mah gelo nya. Heeh. Nong horeuy wae atuh. Saungeuk kumaha? Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah. Atuh mun abdi teh tina suku bapa. Lain nya saungeuk teh naon atuh? Tapi maneh teh sareuneuk. Jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang. Anyir, paingan bapak aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajedogna. Aduh, ampun Gusti. Jadi abdi teh hak keneh mun kitu Mas. Jadi sah abdi anak bapak. Nya, dupi ieu sawarga leres anu bapak. Cepot. Semuh abdi. Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh. Ya, abdi teh bade ngagugat eta teh. Aduh, Adi. Kade Adi. Cicingkang
sastra jingga habis heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja sanes hayang harta kakayaan ti sawarga sanes nah maneh teu butuh dunya abdi mah kitu ngadua panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki ungah rezeki we nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin mung teu panyakiteun kumaha lamun mangyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena nya nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we yeuh bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di negara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku mang teh naon sabab cenah mang teh sakti mandraguna punjri papak manggulang mangguling ceuk saha sin seureun saurana tang teh semua patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tah abdi mah bade namut ari di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian ceuk abdi leuleus jelema teh cing leuleus cek abdi ngagoler tak kitu we saciduh metu sakecapnya tak werus sadurung winara entong make jeung lami-lami teuing abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta aman di negara Amarta bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak negara Amarta bisa hindar aduh adi ulah dipasihan adi bahaya cicingkang keun bae daya hakna lamun kitu macarana oh bahaya kade adi bahaya urang halangan mang nurada waduh bilih bahaya Kang Jena mah ulah dipasihan Kang Jena mah ke Indra Brahma oge Kakang Panji talain dek niat goreng ceuk panempok kaula ceuk panempo batin iasta jingat rek niat hade dek bajuang ngabelaan dununganana anu kiwari geureuh kalengitan layang jamus kali musada ih nyangakeun atuh pami kitu macarana sastra jingga syun dawala abri kitu bergum dina waktu ayeuna ngan ieu jatah teh nyatana keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu sawios abdi mah nya abdi mah jajab wungkul aya tega mah montong sia tadi gejajab oh da kuring ge hayang montong jajak lagi hararese sama kitu tadi ge nya entong ngecang mang si dawala mah sia dewek ilmuwan siling ilmuwan diakureng ke diadu ke mending dewek wungkul nya bisi awor lagi adi ningalagang ke ay saya mah entong ulah ka Jawa bahaya ini irisan ieu margi ieu teh jelema belet di ilmuwan wah bahaya entong make jeung para katengteng para katangtang kudu pangpak bang pongting aduh siga teh mah digoongan euy aduh Gusti aduh ini menjelang gong aduh ampun yang uci itu ngalengak yang uci ampun ingat euy cepot aduh adi ulah adi ieu mang tong sakitu mang nya ieu geura tarima lajeng ieu yang watipati jagat nata nyatana masian ilmu kemayan kasta jingga sok geura tarima cepot inandat kumamrat patugia malarasem inandat kumamrat patugia malarasem ngawatak rajik ingkang linawi ajilinawi pek
Ieu nama maneh geus sakti cepot satiduh metu sakecap nyata asik. Kumaha teh digunakeunana ngan kadewe ulah ujub, ulah takabur, ulah dipake heureuy. Moal sia. Kumaha mun anu geuleuheun ka abdi kitu tah, dina hatena geuleuheun ka abdi tah. Nya kumaneh pek teu nanaon. Semu. Punten abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi nya saur mang anu geuleuheun ka abdi cenah naon? Nya tah teh narada kalau disebut leuleus cenah leuleus nada. Aduh ampun Adi. Aduh Adi ampun Adi. Aduh akang leuleus Adi ngah Adi. Ya. Matak ulah waka ijid ka sesama teh kitu. Ulah sok nyawa ka batur teh kitu. Jadi dina kateranganna ge he manusia eling ka kami. Lamun maneh eling ka kami engke kami ge bakal eling ka maneh. Nya syariat nama teh urang teh kudu nyaah ka batur, lamun urang daek nyaah ka batur dipikanya aku batur. Lamun urang geuleuh ka batur nya eta pasti urang ieu bakal dipika ijid ku batur. Damang mang. Aduh, nah cepot kana urang ngaheureuyan. Nuhun atuh dicampi mang ku abi ieu duh. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana. Ana atuh sagala berat mah tong dibawa. Gila, lain. Ieu cek perbasa. Nya. Sumuhun atuh abdi bade permios dina waktu sieu teh bade ngarengsikeun pacogregan nu aya di nagara Amarta pek ngan omat ulah kaget lamun eta ilmu leungit deui anu penting mah tos merdeka we negara abdi Amarta nya syukur bagja pek atuh geura ini cepot sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah manar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala nya pek cepot amit sin pek atuh didoakeun ku Mang Cepot sing salamet. Ya wilujeng ekang nya. Ieu sae tadi mah teh fotos leuing. Ulah nyebut leuleusnya omatnya. Moal. Heuras we. Waduh ampun ieu nepi ka jam kang kieu. Aduh. Leulus teh. Cak. Aduh, ai leulus teuing itu. Mujeuhna. Cager deui euy. Permios atuh. Sumuhun atuh permios abdi mah pek. Da. Naon? Urang nyamper juragan Abimanyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung Bapak. Nya kitu hayu atuh hayu urang ini. Bang permios we atuh. Cing salamet cepot semu. Permios atuh Mang pek. Banglus lampahipun Astra jingga lungsur ti sawarga maniloka bari sakti mandraguna. Di sarengan dawala di perjalanan silih suntrung, silih ledot jeung sajabana maklum jelema tukang heureuy. Nyamper Raden Abimanyu kalesan penak sareng Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di negara Amarta di Karaton Nagara Pandawa Yudhistira Bima Arjuna kula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak nyaeta ku ieu Prabu Jarasanda antarja Jakatawang Pancawala sami ngaringkuk dina obak kacarios di Karaton Amarta ieu Prabu Jarasanda parantos ngalinggihan kursi karajaan Amarta. Pati, ya beliau, semangat. Bukti kuyuk panjenengan. Ya hancur ke himah bakti Gusti. Dikurai penuh dikurai tempati pejangkai menpaturai atep kuyang menpatasi temangi
ingkang samia pada pinara Jenera samia ingkang pada jajar pinara Sang Nalendra Prabu Jarasandha nyaeta aya dina kursi kerajaan negara Marta nyatana bunga nu taya papadana di sarangan Patih Jarasabda oge Senapati Jaradenda unira kangandika bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana pati negara Marta geus kapimilih ku kaula ayeuna ieu kursi kerajaan didiukan ngeunah pasti raja-raja di tatar madya desa di sabelah dunya bakal tunuk taluk ka kaula asal ugina hirup kaula dina waktu ieu pati di mana Panawa geus ngaringkuk dina obat ayeuna karingaran sana saha anu can beunang simpatisan Panawa saha anu can taluk simpatisan Panawa gara catet ti ayeuna boro-boro hayo saha di antarana simpatisan Panawa anu can beunang di mana numutkeun catetan kumaha cobi saurkeun dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan Panawa anu langkung akrab nyatana urang negara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang negara Campalarja nu dirajaan ku Prabu Drupada eta nu langkung caket ka Panawa oge urang Manura Prabu Boledewa Boledewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo sadeui oge Prabu Barakata Kresna Batara Kresna dawuh saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna di antarana Jokatawang Ontarja Pancawala ya syukur bagjae ari Pandawa mah komo Panpang Payuna Yudhistira Orea Bemo Arjuno Nakulo Sadewa Jono itu sama di Arab nya cenah jadi supir itunya Abimanyun maka Panpang Payuna pisan dileuweung beunangna ngan ieu teh aya hiji deui saha ngaranna teh Otot Aca Gatot Kaca Otot Aca teh acan kenging Gusti ya wali matak sing hati-hati nu ngajaga bejakeun ari pokona manina waktu saya ngaji si mauli ngajagi di dieu kita tadi oge abdi mah teh tebih ti caket karaton gareng ari si eta ngapanggih kitu wae nyebut gadeg geura juda ieu mah nggak ngomong di kitu-kitu lain ku kitu gareng ya Wirpendra barang saweg nyatana juriungan sapratane pun Raden Gatot Kaca lebet ka Karatanegara ulah kaget tik pangindrajana Allah kaget tenera ningali kaget tenera ningali kaget nak kiri lagi tenera ya ningali ingkang ningali ingkang sampun pratanga saya Syahaya
Gatot Kaca ora kapinu gawe jahat kaulah kerenangan layang jamus kalimu sada negara anu ngalini hutang pati daripada pati hutang urang teu aya minta supaya keluar ditunggu ku kaulah pati kaulah udang ya aya keluar jahat bangsat Sebut. Gus. Dawa. Abdi. Wa. Iya jisim abdi nun iya wa. Abi manyu. Kaula nun kaula. Siap kendala. Bagja Astra jingga bisa nulungan kana kaprihatinan Abi manyu. Ayo. Hayo kapengwakul bae mangap. Geuningan waktu ayeuna geuningan aya serangan deui hayo siapkeun wala dia wala tamtama. Ulama kejing sungkan bibilasan ayo kana kapengwakul buaya mangap. Gareng. Kurang ajar. Maju Gatot Kaca. Ayo maju. Sobat, ampun. Ya pati gelo haling ku aing. Ya Gatot Kaca ngaran Ora kapin gawe. tega waramu. Aku sing tega. Pati Aku sing tega. maju. Ya. Wah. Maju. Pernasti kersahiyang tumambara. Barang Raden Gatot Kaca bari ngajamak mastaka raja leuleus lir kapukai bulan kapas kahujanan. Perwatek layang jamus kalimus sada. Waduh, sobat. Salah. Hudang bangsat, hudang. Cilaka jang. Tulungan juragan anom jang. Tulungan Astra Jingga itu Kakang Gatot. Tulung wa Semar Badrana ya. Uluh. Unaon ni cakan ceh? Lulus cepot. Ulah wawanianan. Iya pasoalan nu kieu keur ku abdi. Wah, boga ilmu naon maneh? Ante aya gaduh mah. Nanging cobian we. Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teu bisa hudang. Agan? Ieu. Kumaha carana ieu? Agan palai damang deui? Nya, Damang gan. Waduh. Hebat cepot. Boga ilmu ti mana maneh? Ulah kalabora. Ulah kalabora. Abdi teh tuh kurang pikiran. Pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran. Nya. Tingalikeun gan ku abdi lah. Hayang nyaho urang tew. Astra Jingga nyatana diserobot ku jurig-jurig anu sikap pedang tamsil garabiri cada sapana limbung. Nanging Astra Jingga sacidu matu sakacap nyata. Barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal lepak anu teh papadana. Ayo Aku makul biar leuleus euy. Tobat. Ampun. Cepot. Hebat. Di kumaha teh? Disebut leuleus ku abdi. Cinggal lepak kabeh.
Dua, naon? Cokotan saku-sakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teh. Alah, nah ada bongana kurang ajar ka dewek. Heuh. Waduh, tobat. Saha maneh? Pan dewek teh ya, anu diudag-udag gusling. Maneh teh patihna? Memang kalau patihna jara sabda. Coba. Wait, lulus. Walah, tobat. Uluh. Kaulah jara denta bangsa sia. Lulus. Waduh, tobat. Siakeun. Cenah ngaheujeun. Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot? Ulah lalaworagan. Ilmu naon disebutna? Ilmu jingnong-nongna. Aduh, ampun. Nya. Sabaraha poe teh puasana? Ah, henteu di puasaan, nu penting mah da. Da bener maneh teh papangih teh ngan 3 poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh beut kitu? Di mana maneh nyaba? Anja ti mana sieun? Kaparinah napun batu. Tuluy, Aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh aksarana. Ya dibaca. Ai barang dibaca abdi jadi sajiru mah teu sakecap nyata. Ai mimitina mah anu naek. Ewon. Keur naek cek abdi teh ka dilabuh, gedebut teh dibebut. Nepi ka burayut ka handap teh. Nya, nepi ka dibedea. Di dokter nonong di bedena ge. Heeh. Nya. Kitu sieun. waduh, naon kalimahna? Teu pira kalimahna teh. Jing ku kalau diturutan. Agan palai kitu. Ye. Kumaha? Iwir-iwir dina gawir. Iwir-iwir dina gawir. Meuleum sikinang katilu. Belum sikinang katilu. Eueuh hiji. Meureun tutung mana kitu ge. Meureun tutung mana kitu ge. Tutung ku panguasa kaula. Tutung ku panguasa kaula. Jing nongna. Leuleus maneh. Jing nongtot jodoh. Nongna. Jing narahongtot. Nongna. Jing nongna. Nya Jing nongtot. Kada kana nongtot wae agan abongna geus nongtot boa. Nya. Anu Nya jing nongna. leuleus maneh. Mati kitu. Geura cobian. Mangga Hale nyaho. Katut kata mana bisa cager deui? Maju sia. Ya. Sapuraja mesti kapalamatan dan tahu saya sabta pengurung bajiring tapang ngala. Woi. Aya buktina. Waduh. Iwir-iwir dina gawir. Meuleum sikinang katilu eueuh hiji meureun tutung mana kitu ge. Tutung ku panguasa kaula. Jing nongna. Leuleus sia. Kakara aing saumur hidup make jeung aya ajian jing nongna bangsa. Waduh, teu mati cepot. Ampun. Saha maneh? Dewek sastra jingga. Kurang ajar. Leuleus ya. Gandeng. Hampun sastra jingga. Kadikeun pusaka layang jamu usada. Bener sering nyokot. Iya aya. Kadikeun siak kadikeun. Agan. Naon? Iya tingali gan. Layang jamu usada teh. Olah sobat. Ya, Olah. di mana ieu teh cepot? Ti raja ieu tah nu malingna. Jahat. Ampun. Mangga we agan geura tawan ka juh. Patihna geura keben ka juh cuman tong dibere dahar teh si urang ajar. Jara sanda ngaranna, urang nagara Magada. Nya ngahakiman eta nama kumangke we di itu punten. Di mana sia panawaina? Di Kerempelah Wetan, sastra jingga. Gan palih wetan cenah. Panawa mangga geura tulungan. Sadayana Panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilik deui. Nyatana ye Prabu Jarasana pati Jaradenta oge senopati Jara
jara dentamiwah sadayana walad dia bala tamtama sami diborogod nyatana kuratin gagasa ya. Aduh Pot nuhun pot duh juragan ageng Bima nuhun sepot ih sawang suna kulan aduh lumayan tah medali ke maneh asik boga medali besi aing ya lumayan aing daek milu dina si Igim mah heeh dina si Igim ya konsingen ya aduh ya bagja iku kecuce mah geus selamat negara geus merdeka muga-muga we ulah benang dijajah deui atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyata dina raraga ngadameikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasya antara raja jeung raja atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Panggawati ongkoh dina sandi atuh teu pinu damel meuri kana pencakaki mah pae kana riwayat nyuk cirukana galur timuna hiburan wayang golek ieu muga-muga nyanak hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atuh etang-etang nyiar luang tina wayang we saur bapak postaman teh mah nya atuh ieu lalampahan teh rupina urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.